Pikmin tatangga anyar. Netep dina tangkal kai sisimpangan jalan. Dina hiji tengah peuting luak liek kasabudeureun. Geus loba deui baliho jeung poster. Asa kaingetan maot teh geus ampir 5 tahun. Harita milu kampanye kana truk iguling palebah dinya. Keur anteng ngalamun tarangna aya anu malu satakeurna. Aduh! Disidikeun paku beton. Dipake napelkeun poster potret awewe. Di jilbab geulis naker. Ditulisan coblos abdi. Birahina ngaheab. Barang rek digalentor teu ku hanteu. Aya manuk modolan. Crak. Taeuna pas dina bibir potret anu geulis. Ungas ingus. Disidikeun barakatak seuri. Sorana ngeundeurkeun jagat. Tina sungutna ngahebos bau menyan. Anu keur masang-masangkeun poster reuwaseun. Dan ninggalkeun cakatuhu, lumpat satakeurna, jedak katabrak mobil. Maot saharita. Peutingna saenggeus dikurebkeun manehna boga tatangga anyar.